Kakang paling ngaleut naon salakina teh bari leumpang buru nyai gerana heureuh cai Kakang hayang cai kopi tah lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ka rumah sakit jiwa garelo es karot celak gitu Kang. Jadi hartina salatullah salamullah teh dina prak-prakan nama dina gawe nama sopan santun ramah tamah DP handap asor tenggang rasa perasaan bener rasa jeung ta eta gedekeun ta eta salatullah eta teh salamullah ala toha rasulullah bener pansalam disebutna ge salam gerape manfaat bener kahayang teh karaniturin ieu mah karek nepi nyanyi boga rasa geus nepi boga rasa geus gumeh menang duit tina nyanyi padahal duit mah dipake mulihakanna jadi waduk itu kan itu nama bener moal naon rokok sia loba aing oge cicing na jempe aing keur ngomong bodoh deh kumaneh kaya pantong dicarekan atuh dan usaha teh alah kan bae lain eta tukang rokok di molotot ka aing ceuk tukang rokok ge sarua we cenah aing oge jeung sia keur usaha euy pecing payu euy jasa gubernur itu euy eta teh kemurukan teh urang tiasa silaturahim ayeuna gubernur Sabalemur bener bisa we pan urang tiasa silaturahim urang copot hikmah na we urang mah nya sarajan ku jalan dagang jalan naon ayeuna tinggali nu jualan martabak nu sate baso ulu teu saeutik eta teh manyangkeun hirup bener keur maraban anak pamajikan anak keur nyakolakeun anakna dagang itu tuh pet pikir ku sia dagang celana jero nya jadi ulah dina nyanyi uang wungkul ulah boga rasa geus nepi ceuk urang kaler mah bahasana bahasa kaler it not the song but the singer behind the song apa arti itu lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa penyanyi na tah nyo ayeuna loba nyanyi na geuna sorana kata-katana alus tapi penyanyi na narkoba Masya Allah jamaah oh jamaah alhamdulillah lain ku teu tereuleunganana geuning jeung penek nih jeung jalan-jalan penek nya sarupa jeung aing gitu tah alah eta turuk tak tirik-tirikna geungan da gitu tuh ciri sabumi cara sadesa teh kitu siling ajenan ciri hargaannya kan jadi nu sakur nu kadenge nu katampo teh kudu jadi ilmu tapi jangan nu mikir nya gitu jangan nu mikir ente mikir mah jadi lain nyanyina lain ngadalangna tah jiwa dalangna nu iman teh it's not the gun but the man behind the gun apa artinya behind jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh tah nu nyakal bedieuna mental spiritualna da mun da mental mah ka mana we bedieu keuna sagala rupa oge jelema heula nu kudu alus teh nu kudu dibebek mentalna teh mah kitu nu matak ulah gurung gusuh teh ulah getah sarupateun eta nu kitu teh pagawean setan teh nu kitu teh gurung gusuh teh getah sarupateun teh
ulah ditaruh tak urang teh ngabogaan hiji budaya ari budaya urang teh anu aya patula patalina jeung peradaban ari budaya di urang nete taraje ninsak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta malapah gedang kaitu da teu melengkung bekas nyalaan jadi moal cilaka ai urang kitu mah nya eta bener kan cek agama mah teh antal mautu qoblal mautu kudu bisa maot saacana mati bae dieuna saacana nyeun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah eta pigawean teh picilakaeun pisalabateun eta mangarugikeun batur eta menguntungkeun sakira-kirana bakal nguntungkeun batur nguntungkeun urang nguntungkeun negara jeung bangsa pek pigawe silahkan kamu bekerja di pabrik nya genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat 835 ayat leuwih eusina ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir eta nu berhasil makang nu berpikir sok pikir geus ya isu krek mikir manuk naon teh ik-ikanya titik tadi soang kaak kemudian teh soang keur bobogohan jeung Cina ai sia pikiran teh kemana karep we Taina teh budaya urang teh loba diruksak euy. Loba diacak-acak. Investor usaha di negara urang nyeun pabrik bener mukakeun lapangan kerjaan ekosistem diruksak. Ai rezeki dibawa ka itu ai lingkungan hancur. Limbah loba. Tah, seimbang. Ai daek nanamkeun modal di urang mah. Tuluy manehna teh pirana nyieun permen. Atuh mun urang mah kudu adaptasi jeung budaya nu di urang atuh dina bungkus-bungkus permen teh gambar si Cepot, si Dawala. Ieu mah Superman, Doraemon. Da budaya deungeun teh mah dina cangkang Super Blue. Dicekok barudak oge nya PS we di imah teh. Di imah. Kadienakeun Power Ranger. Ya, kadienakeun HP dicocok teh gini. Kadieukeuna HP Ku budak SD. teu naon eta oge ngan ulah cudog-dog tinggal Iga tah eta artina seimbang bener kan ieu kendalana teh loba sabenerna lain budaya urang anu pareum tapi mode khusus dina wayang lain wayang anu pareum padahal apresiasi nu nonton anu naek anu ngaronya dalang tinggalin di sekolah formal tinggalin ai nu lalajo ngadengekeun berita nyo internet Facebook maca koran Facebook ari dalang teu nyahoeun tinggalin ai dalang nyodoran batur geus tadi dia dituntut ari dalang teh nyaeta kudu adaptasi jeung apresiasi tiada hari tanpa inovasi. Cenah eta jenuh. Nah, jenuh oge teh ilmu. Yang nu mikir. Naon jenuh itu nyaeta motivasi untuk berinovasi. Inovasi berkarya. Heeh. Nya. Mikir mah. Ayo mah mun teu payu teh nyalahkeun ka Allahna. Naon kitu. Oh, bener lo menyalahkeun ka Allahna, teu teuingkeun Allah kitu. Da urang ge sarua boga abdi teh salat di keureuyeut tapi naha teh nyambung-nyambung wae sangsara balangsak wae kitu. Da bohongan teu fokus. Nya da mangmang pikiranana meureun. Bener kan? Da eueuh tugas laksanakeun salat aya oge aqimus shalah nya eta adegkeun. Ngaran-ngaran ngadegkeun salat mah tong boro hakikat teu syariatna batur geus ngadeg-ngadegkeun tower 180 derajat diadeg-adegkeun tower di tiap-tiap posisi sanggeus da diadegkeun manehna usaha tina HP pan hubungan urang ka Jakarta oge teu jam-jaman halo
halo ku cukup ku halo nepi indungna nelepon ti Kuningan halo Nyai Cager mak sehat kumaha usum naon di Jakarta usum demo usum banjir bener usum sali omongkeun lembaga jeung lembaga silih gorengkeun mak yang lembaga atuh murukan kue ngapa tadi lembaga marukana meureun saderajat jeung martabak murukan roti bakar tapi urang teh kudu geus nyaho nomor nu rek dituju nomorna aya nya bener Kang cenah eta kuring manaha cenah ieu teh nyambung keneh HP teh boa teu dicas bating karbiana boa meureun maneh teh tara ngaji tara silaturahim tara syukur cenah eta teh nyambung keneh boa eueuh pulsaan tuh boa maneh teh tara zakat hirup teh tuh gak jalan wae geuningan heeh atawa digadekeun HP nya ta urang teh syariatna kitu hakikatna jiwa raga urang teh loba digadekeun kana urusan dunya jadi poho kana urusan akhirat da hirup ka konengan teuing tah pikir ku sia bener karasa isukeun salat adegeun salat dina salat da wungkul weh salat teh aya 3 huruf naon wae itu teh nyaeta shod lam ta ari sodna naon sodna teh sidkul qauli artina teh bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna mun panjang teu wani neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas ngomongna tukang salat tah ailamna cek Kakang dieu lamna teh layinul qalbi naon artina leuleus hatena aing ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP-DP handap asor tawado landung kanungan lair aisan malapa gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan oh tuh geuning eta nu katilu ari takna naon takna teh tarkul ma'asi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupina dijauhan komo maksiatna bener kudu geus jauh tina eta mah tah kitu euy sae ka kartos matak salat di keureueuh tapi teu nyambung-nyambung wae ka Allah ka gaib-gaib heueuh introspeksi diri kari mawas diri dina diri boa loba gamar tadina hate loba bayangan bawa aya gambar sato aya gambar jelema gambar jelema nya gambar monyet gambar naon-naon rupa numpuk tah loba gahayal dina otakna nu matak dinas ku kiai cenah di imah teu meunang aya gambar ucing aya gambar anjing aya gambar jelema oh eta teh suka padahal lain imah anu diheesan tah ieu dah jero hate nu kalingkung ku wawangunan nu katingker ku papageran katincak tatapan nu matak di dinya aya weh kalimah turun kul hu Allahu ahad kul bejakeun ka Allah we hiji tujuan teh iya kul fokuskeun da ieu mah kaganggu ku jelema mode salat jelema geuning hayang kapake ku mitoha woh ni salat tohor oge 6 rakaat aya gambar teh aya gambar jelema na hatena bobohan aya angkat aya gambar mitoha aya ngadangar ku mitoha atawa salat di keureueuh gambar sato numpuk dina hate naon kekedemes barang batur hayang dicokot rezeki batur dihakan tah nu korupsi nu kitu teh lain jelema teh naon Kang sato da kadedemes ngadedemes paduli teuing kasinggung ge bae Kang tong baru kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing nah aing mah ngomong batur mah demo nah aing ngomong ulah boleh kita poka tapi demokratis Pancasilais naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang ulah tarik teuing bisa anu maehan jelema ayeuna tong ngarepotkeun teu dipaehan ku sia ge kitu aing bakal modar
Aing bisa anu ngaduruk jelema mah sensitif. Bisa yang ngaduruk. Akang. Nyeun deui we aing mah kai loba. Tapi akang mah da teu. Nah, geli aja aing ah. Akang mah da. Nah, ada aing mau aing mecat. Waduh, dari pegawai negeri nya Kang urang mah. Heeh. Nya. Benar. Lain Gitu. pegawai negeri urang mah tapi beunghar. Nu beunghar we kitu sia teh aya dalang nu teu boga gamelan wayang. Padalang na atuh kan Agustus wungkul na beuna aya akang mah da ngabulan. Sanajan sakumaha Pak Asep payu deuleu. Can aya hiji kajadian. Naon Pak Asep ditabeuh ku nu sakarat. da bahaya. Dulu nu ngalamar ka wayang Padalang. Itu pun bapak nuju sakarat pelai dipanghiburkeun ku wayang golek. Tapi mun aya anu sakarat ngawinkeun. Sama Jonathan. Benar kan? Nya, Benar kan? gitu. Oh ieu mah obrolan ti peuting. Obrolan we ulah tamah tunu sore lah. Ngan kudu seuri heula lamun rek ngobrol kieu. Nyata dihibur heula. Naon sababna? Sabab nu seuri mah bersih hatena keur sok. Tingali sabeungeut nu baeud. Nu baeud. Hatena keur kumaha sok? Keur susah, keur bingung. Yu we. Ditanya oge teh maliknya kieu. Teh hatena keur ruwet teh. Keur pakusut. Coba nu seuri mana bersih hatena. Tah keur bersih sup ayat. Itu maka nyangsang tetep. maka nyangsang teh tapi ka imah serengeh mana teh seueur sorangan. Ai keur bingung mah keur kusut. Teh asup. Gitu dah. Jelema mah lumayan teh seuri 1 menit teh lumayan nambahan umur 5 menit. Ada eta teh. Eta wandi. Iya, cenah aya nu balik ngawayang cenah ti bubut nepi ka paeh. Aya cenah. Seseurian teuing teh meureun. Ai kana rem poho bener. Aduh, ampun euy. Da kitu nya hikmahna teh urang teh bisa silaturahim. Gitu dah. Tapi dah bener euy. Naon kan? Kudu ngahiji urang teh kudu bebarengan. Leres. Sarah satujuan museur dina hiji tujuan eta keur kepentingan negara jeung bangsa. Eta kayang teh kitu. Ulah nepi ka aing-aingan, Ulah paki-aki. ulah pagirang-girang tampian. Ulah paki-aki. Heeh. Oh, Tapi ayeuna mah didenge-denge teh karunya teh euy. karunya Heeh, kaayaan di luhur geus antara lembaga geus silih baeudan, silih serang, silih gorengkeun, siri cokelan kesalahan. silih cokelan kasalahan. Heeh. Narek kira. Heeh. Kira balalerna. Akhirna tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa dipariksa. Nanaonan. Aduh kateuy. Cek urang kuning mah atuh geuning. Cek urang mah jelengka. Gila-gila kan. Heeh. Jalma teh jika nu rek sama meneh. Kagila-gila keding. Urang mah jelengka. Orang majalengka. Eta di parapatan eta geuning dina di Kadipaten. Kadipaten gini berujul. Aing ngawayang geuning tos di Subang ka Kuningan. Kuningan. Kaliwat kadinya pan. Heeh. Ai sinen teh keur nunutan. Nunutan ge. Tukang beca. Atuh geuning cenah geuning sinen namun digoreng patut. Nanti ada anggar. Meureun keur ngadahdir meureun. Dari sana ada anggar. Itu nama mobil bari sare. Hiji teh ka Ciwaru. Geus beda deui adatna teh. Logat. Gayana. Logat. Geuning karek sumping kitu muhun. Manehna nu nanya, manehna nu ngamuhunkeun. Ampun. Rupina teh acan tuang panginten muhun. Cek manehna teh. Ai teh saya ngajawab atuh kieu ngalamun. Ampun. Jadi si nanti kena masih kena gelis teko. Eta tina cai meureunnya euy. Beda kampung sok beda lagam. Logat teh. Beda logat. Da kanu panak beda deui. Di Kuningan langsung ke Cianjur Selatan. Cianjur
oh datang berang teuing kayak itu teh baru kayak gitu arek datang we kieu waduh najis deh kau najis eta dewek di kadupana kayak kebon euri kumaha belian ku aing teh aya 5 hektar mah kebon euri tadi itu pelakan rambutan araneun panggeus bareureum teh heeh baru euy kebon pasir rambutan kuat diheujeun teh mah nepi ka kuat kawasan mun urang mah mun bareureum kitu eta mun urang mah ieu mah kuat mending kawasan di Sengor aja oh logat rupa-rupa ih Cianjur langsung ke Banten geus beda deui lagamna logat teh kumaha teh dah itu daya karek datang eta ampun panitia eta para geura paraban panayagan paraban memang aing teh meri lain burukanana urang teh soang benernya burukanna mulai panayagan teh soang alah ampun aing dan umatak aya we kecap ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana saling ajenan saling hormat teh didinya saling hormat dah lo ngajadikeunana atuh kitu nya budaya teh beda-beda ciciren bangsa teh budaya teh beda koki beda masakan teh eta nya gitu euy kalau lain urang Banten lain urang halus tah ngomong teh model aya jelema anu pamadeganana di urang ieu mah urang Sunda kumaha pada engke di alam kubur bakal ditakon eta teh heueuh ku malaikat ceuk dewek ditanya cing teh ku bahasa naon akonna bahasa Arab bahasa Arab keukeuh we di dinya pamadeganana teh ku dewek di korehan di heureuyan kumaha cing teh cing pangmilariatkeun dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab ngalamun mana teh bingung aja kan atawa cing teh Allah aya Allah urang mana urang Arab lain mana teh bisa ngajawab nah teh cing teh nyanyahoanan mungkin ku bahasa Arab nu nya anu ditanya itu tuh iya nah cenah ku bahasa Sunda lain da Allah lain urang Sunda nya benar tok sia pangihkeun da bahasa naon sok engke poekeun nya bahasa baheula meureun Kang aya beja ieu mah Kang ditanya teh abdi ti tetangga ti ustad di ditu teh manjer muka cenah geuning eta teh kumaha pi jawabeuna manro buka kitu belegog sia teh lain manor buka sia teh aya nu kadua geuningan jamika naon teh mana biyuka na sia teh aya nu katilu babi buka tak gitu teh jadi keukeuh we di dinya pamadeganna teh cicing mun urang mikir ngajeng-jengnya kan model dewek ngalungkeun rokok ka luhur peng sabungkus tak lungkeun rag-rag deui moal ya ragrag ka mana rag-ragna naon sabab rag-rag nya meureun berat akang teh da rokok mah berat tuluy katerima ku leungeun berat tah kabeh ge kitu jawabanna teh berat rag-rag da katenyo katenyo rag-rag sabab naon sabab dialungkeun sabab berat di dinya we eta jawaban teh teu make ilmu cek akang kumaha cek coba nanyakeun kana sakola SMA naon sabab rag-rag abdi mah teu sakola cek naon sabab ku ayana gravitasi bumi daya tarik bumi genyot ta eta jawaban make ilmu oh bener kok gravitasi atuh bisa tetep we dirag-ragkeun da berat kitu di dinya we ngajedog ku manehna teh asa menang bener karasa ku urang bodoh teh lin nya
model ayeuna sok adi panon poe biji ti mana di wetan panon poe teh biji ti wetan percaya mana panon poe biji ti wetan saya sapopoe kuring mencrong panan poe ti wetan bijieuna teh bijieuna tah pageuh we di dinya eta teh jawaban teu make ilmu coba lamun make ilmu da panon poe mah cicing da bumi nu muih tapi rasaan abdi apa ti wetan Kang tah jadi kaciri sia teh karek nepi kana rarasaan encan nepi kana rasa nu sabenerna goblok dengekeun atuh ja mau ngajawab pokoknya dicarekan tah kitu nu matak wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tah eta pake kumaha bahasa eta mah universal deuleu cara make na kumaha atuh da aing ngomong ngungkul mah hah aing ngomong ngungkul mah bisa atuh sedek tanyakeun ai urang Jerman batukna kumaha sarua jeung sia sarua geuning urang Cina sarua lamun disunut panaseun aku rubuk sarua sarua jeung sia sarua sanajan beda basana sarua beda kulitna beda sarua eta sarua koplok eusina mah kumaha atuh lamun urang Jerman kadahar uyah kumaha rasana asin Aisyah asin nanya aya nu saruana da beda satu sesebutan cek urang mah uyah cek Jerman hondiko kawan tuh sada dunia pakai hondiko nanti ku jauh-jauh nah itu bisa apa ngobrolna di rumah sakit jiwa teh gitu tah iya nya bener model dewek kieu we sisi jalan keur kedek teh eta mah motor ngebut wow hareupeun aing cek dewek teh wah sia dan luas rarasaan teh ngaganggu ka aing asalnya tapi lamun make rasa nu sabenerna kumaha make rasa sebenarnya deudeuh teuing meureun kasepang na ngebut oge meureun rusuh nini na maot atau indung dari rumah bener sakit teh bener kan tah make rasa mah tah eta teh gedean tah salatullah teh eta gedean oh kaharti bener atau indung teh damel nya bener kan nah lamun geus kadinya mah kana hakikat eta deui aman sagala rupa ge tanu terap baloba denengan tanya kan model pejabat ye olah ieu duit negara duit rakyat deudeuh teuing rakyat hondiko ayeuna kudu dihakan ku aing teh sarua we jeung ngadahar duit rakyat tulus moal innalillahi wa inna ilaihi asati Allah mulang back to basic kembali ke semula muncang lebuh kapuhu mun ceuk bahasa Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit oh lamun ceuk bahasa Arab makana illa makani oh cek lamun ceuk situkul kembali ke lek nah gitu lamun cek bahasa Cina sang cia jauh lain cangciah mah dileun tahun-tahuluh diperes eta cangciah cing eta mah cang jauh cang jauh ada orangnya nya oh bener gara sok lamun geus urin jeung rasa nu sabenerna ai rasa teh nyaeta departemenna teh Muhammad Nur Muhammad. Tapi Kang kuring ngadenge pan innalillahi mah anu kur aya nu maot. Oh, da bener. heeh di dinya wungkul dipakena teh Heeh. aya pasaran digotong oge di jalan jo innalillahi pada pasaran mah dek diomean da ruksak Cok kadengereun maot teh eta. iya perep lamun nek dipake neungeul batur coba kembali kepada jalan Allah tong tulus kembali ke semula genti kuwelasan kunyaahan salamet moal Sama. tuh da pigaweun teh Oh, innalillahi teh berarti pigaweun nya. pigaweun Lain ukur aya nu maot. heeh Oh, bener. sabab naon gitu sok Sebab naon teh? innalillahi ente innalillaha apaan Innalillahi kumaha ya Kang? ente innalillaha Oh, da ente innalillahu
Oh henteu. beda dulu alif lam na teh aloha ilahi alahu beda Beda aloha. tanyakeun ka Ayub ustad teh Oh. dokter engke sakedeung deui Sakedeung deui dokter. Oh artinya mode Allahu ma alif lam na teh alif lam lil milki alif lam ma'rifat tuduh kena kecap kagungan Oh, kudu makan Allahu nurun turun. Warna aya nu ngartikeun Allah teh cahaya eta teh lengkap lengkap kurang keneh berarti. Allah teh cahaya jangan nu matak bikir geuning la ilaha illallah la ilaha illallah buri nyai tah panggih jeung Allah aing oge ti dagor ngeburi nyai gitu sarua Kabari ke tiba buat tina motor kaburinya ini. Anggar lain padahal Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya tak kitu atuh matak naon langsungkeun nya. Allah nu kagungan Cahaya. tak eta kitu ieu mawawanianan ngomong teh Allah teh sanes istri sanes pameget Eta teh heueuh akang. eta kulalawora ngomongna Da aya nu ngomong kitu dalang oge geuning aya anu teu istri teu pameget naon. anu lain istri lain pameget mah malaikat makhlukna keneh jadi Allah mah nu kagungan makhluk anu lain istri lain Pameget. tah kitu Oh langsung. Allah teh teu ibuan teu ramaan kitu Heueuh naon atuh sok aya di era. nu teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam Oh. jadi Allah mah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu Bapak. Allah teh teu warna teu rupa kitu Oh. padahal nu teu warna teu rupa mah angin Angin. makhlukna keneh heuh Oh, dat. ai ka itu atuh ngimut naon-naon atuh nyaho cukup we nu kagungan urang sadayana nu kagungan nu ngajadikeun bumi langit sawarga sabab kapager kudat laisa kamislihi Saeun. moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantenna saperkara oge Oh, sakotret oge. nu matak kembali back to basic kembali ka dunya urus sajajadianana Oh, di antarana yo ai itu leuweung nu saha Allah. pan Allah mengajadikeun leuweung teh jeung tatangkalanana nah atuh diruksak ku sia namun wani ngaruksak wani melakan deui goblok Oh. Moal kang ayeuna mah sumpah ngalabelut disetrum disetrum bea atuh. atuh nog narik megar teh teu tulus engke kumaha nasib anak kincu teh nyahoeun ngurak Benar. sok Incu urang mah kan saeutik gedena teh budaya dileungitkeun leungit. diportas Di portas saeutik. pe Moal nyahoeun anak urang mah ngurak bener. Tapi kena sakola tak kitu euy kudu waspada teh kitu muka syapa tobros. apa siling muka syapa Naon muka tobros paningali teh kana la ilaha illallah. Jadi ya gitu. lain panon lahir wungkul nya nu Heeh. Mode belut nogan kumaha teh? belut nogan ngarepe Ngeunah beureun. ngeureyan ku urang urekan gitu teh capluk lesotkeun deui belut nogan Heeh. kitu-kitu deui capluk lesotkeun deui Dicoog. eta teh panyarek Allah padahal Oh, ulah di Allah. ulah di Allah aing teh keur ngenog ngalobakeun deui endog keur sia anjing cek belut teh kitu Namun belum bisa ngomong mah. lamun bisa ngomong mah ieu mah bener dia leketek atuh teu megar nogna teh kan antep cenah loba mun urang Loba geus loba. lain lieur pisan da ajab atuh terus manuk dialaan di leuweung hileud loba Ngabreng gitu. orai dialaan beurit riam pan ajab ka urang Beurit di Allah Cina ngabreng. eta sia mah meni geuleuh-geuleuh teh ka Cina tara nyamuk si koplok mau ngomong teh sakitu loba bati ti Cina teh sia tina dagang HP dibere sabaraha sia duit ku Haji Didin kita ngomong gitu alah ampun aing nya Bener kan? gitu daek nyaring penting mah ilmu pada Ilmu yang rezeki. Hari ibu bagai nyaring penting. ayo mah lajeun daek nyaring penting aya pangabutuh Kakara. jadi ibadahna teh ditukurkeun jeung pangabutuh jadi jual meuli jeung Allah teh Heeh. nyerep we
malah pangabutuhna teh ditarget deh. Target kumaha? Meni husni kasuh we salat tahajud. Allahu akbar. Wah. Abdi hayang ojek. Allah. Abdi hayang motor. Menyem. Allah. Kita dibebutkeun tara oge. Ai pamentana ditarget. Target kumaha? Ya Allah, pun anak hayang kebeli ojek. Muga-muga ya Allah kitu ditarget kumaha lamun Allah dek ngarebus. Da mah beunghar anya mah. Kumaha itu kumaha nu mere. Rek kedele ketika tampi. Nya, Kan urang mah usaha nya kan. tong ditukeurkeun atuh cing ikhlas we cing ridho dina ibadah mah. Ai pengabdian. Keun da utekna ati oge uningaeun anjeunna mah. Benar. Heuh. Benar kan. Mode tadi nelpon ning tutak gitu. Untuk pingpong. Apa keur nomorna naon? Allah. Subhanallah. Naon? Sucikeun hate eta. Dicontohan ku Rasul urang eta subhanallah, subhanalladzi asra bi abdihi. Wah, eta kan. Tuh diangkatkeun bersih mana le. Oh. Nepi ka sidratul muntaha tuh. Tapi ka adulensinya Ulalala ora nya. leres. Nya, Sumohon. tong ditukeurkeun ah ibadah teh jeung pangabutuh. Kawajiban we eta mah. Benar kan. Benar. Leres kan kartos enak mah. Heeh. Mulai disukso. Dah. Naon ini kareueung. Naon berwek euy. Heeh. Sing paruringkak teuing eta. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cayuna Jaya di darat Jaya Una nu calik di Sirat Cai sang ratu mut putih. Bumi mengabanyu mingkem mut balalager jurig di dieu ulah gagu ulah jadi. Ulah jaya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ulah jaya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir. Naon teh euy? Teuing beberapa kaum. Oh, bener teman tuh sigar teh geuningan. Si kene nya aing teh ngomongkeun hukum. Aya aing keur ngadoa ngaberwek ngagebeg. Mode aing mimiti tahajud, aing ge prosesna kitu heula. Aku makan jika Caritana dewek teh rek tahajud, ngaputi. Allahu akbar. aduh. Lekoh, Lekok karareueung. kretek cenah beurit digigireun. Allahu akbar. Tetulus benenyang. SD. Pengalaman hidup. Ai jalan makan tahajud sieun. Padahal beurit sebenarnya mah teh. Pandina bayangan aing teh juri. Alah, ampun. Eta dina hayalan teh mah. Alah. Alah. Tah, Moal sora bodrek gitu. Da kitu sanaun. aya naon pot? Kan? Aya naon? Gan aya nu ngaberwek gan. Di lemur abdi geus seueur nu ngaberwek. Ya. Aya kan sok bau peuteung. Alah. Berapa kali kan sok bau peuteung. Belah mana? Payun lah. Pot lah sora naon eta asa nguping sora asbak teh Jeung uang suanten naon uang asbak nabi. abong di leuweung jang aya anak gandeng
Kakolot teh doraka masih ada. Naon ari euy. Kana ada di leuweung merupa-rupa sasatuan di sarada meureun. Ulah loba dedengean. Ulah loba teuing dedengean sababna Atuh. Karena tincakeun teh. Jadi we ciraka ku pamolah sorangan. lain aya sugan teh lomang. Tadi kuring teh borogek, we efek teh gebrus. Kadinya kana lomang. Geuleuh joy ngomong teh kitu-kitu sia teh. Ragaman eta teh sia. Eueuh kuring teh meuni reuwas. Eta kuring teh gebrus. Untung teu kahanap. Naonan aya kikituan. Ai bos saya lieur sia teh. Boga garelo. Udah kabawa. Ya, ini kayak ngage nular penyakit gitu mah. Kabawakeun atuh. Sarombongan jadi terlibat kabeh ya. Alah, ampun tuh. Antok begitu sia teh. Dasar geus lieur. Aja kagak naon iwung. Jauh-jauh jeung ibu. Lujeng tepang wanara nuhun satria. Kekejang samar-samar ieu dewek teh su. Nya babi ge. Kakang Semar, iya nun. Kayak makhluk aneh. Dah. Nah, ini teh kelinci agak lain. Monyet. Monyet. Ih. Lain yang menikah sehat gitu monyet. Eleh ku monyet kasih. Nah, ai jelema menikah ruleuh. Monyet tapi ka mulus gitu. Kaing sia mah. Eleh ku monyet lieur kesehatan mah. Lain eta meuni bodas kitu buluna kabehnya. Oh, mending ngaplak ka sutra kan. Oh, di urang mah beungeutna wungkul monyet teh. Bodas teh Saha? karek beungeutna. Heeh. Teuing dek ngabodasan ka anakna sing mah. Moal monyet kawinan mah kitu. Ka saha teh sia teh? Ka monyet. Oh, sugan teh ka urang. Geni ka rasa kana hate aing. Bapak monyet lain tong amek curi. Hop. Nah, ini juga bencana nih. Bencana kecil. Iya dong, kan kiamat itu ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Contohnya kiamat besar. Ya hancur semua. Kiamat kecil. Ini barusan. Kenapa disebut pakai bencana kecil? Kapan bersatu nanya orang kita nih? Iraha dek ngahijina bangsa urang. Barusan Bapak Semar pakai bahasa Jawa mengatakan bahwa keadaan dunia ini makin rusak. Tapi Tuhan sudah memberitahu dari dulu, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bahwa rusaknya dunia ini oleh ulah atau tangan-tangan manusia, pola manusia. Itu kan? Kenapa? Di dalam seniman ini, di dalam seni ini, seni tradisi, mestinya satu rombongan. Kamu Gendang, Sharon, semua harus bersatu dong. Iya. Apakah
kamu tahu bahwa yang dibawa oleh kamu itu gamelan itu ada gaib. Contohnya bagaimana ada gaibnya? Ya, diterimanya oleh orang awam di Sharon atau di Gong itu ada keruhun. Bagaimana? Padahal gaib itu adalah suara, hanya terdengar, tidak bisa dikejar atau tidak bisa ditangkap oleh tangan. Itu gaib kan? Oh iya. Ajen dong, hormati dong. Sharon, fungsinya Sharon untuk pangkat, gong untuk menentukan, gendang begini. Tapi di dalam lagu satu arah atau satu tujuan disebut lagu. Iya dong. Coba Sharon, pangkat. Sendiri gamelan tahu rumpangan dirasakan rumpangan dirasakan. Tidak ada yang protes. Enak didengar. Tidak ada yang protes. Tidak. Karena Kalau dikejar atau dilihat dari segi ilmu matematika, ya, bagaimana Kang? positif kali positif itu positif. Betul, positif. Positif kali negatif itu negatif. Negatif kali negatif positif. Benar kali benar sama dengan benar. Benar kali salah sama dengan salah. Salah kali salah sama dengan benar. Tuh. Contoh Jadi nu bener benerkeun bener. Ulah nu bener disalahkan atau nu salah dibenerkeun itu salah. Kalau yang salah salahkan itu benar. Iya dong. Coba sekarang Sharon yang ini larasnya pelok, yang Sharon satu madenda, yang satu lagi Bonang Salendro Jawa dari gamelan Jawa, semua tidak ada arah, semua coba pukul semua. Nah, inilah disebutnya badai tsunami. Dari pemerintahan sampai rakyatnya sampai yang kecil-kecil semua keadaannya yang barusan didengar begitu. coba Nah, sekarang jangan saling salahkan. Jangan saling salahkan satu sama lain, tapi tetap kita bersama. Ayo mulai dari sekarang. Dari sekarang kita membangun bersatu padu. Iya dong, jangan gitu dong sama saya. Saya tersinggung sih. Iya, saya tersinggung sama kaum-kaum duafa ini. Betul nih. Iya, boleh saya ngibing tapi digendangin. oh boleh Lu jangan macam-macam lah sama gua lo. Gua kagak enak, tersinggung, bener nih. Ini kita harus berterima kasih, TPI ini mengangkat harkat dan derajat kesenian tradisi, wayang kulit, wayang golek, apakah sekar, apalagi sekarang kolaborasi dalang dari Jawa Tengah, Bapak Mantep Sunaria dengan Asep Sudarsono. Aduh, iya, aduh, sindenya cantik-cantik, weh. Ayo kita yang rumah tangga deui dek mah. Aduh. itu gak 11 kali ayam Gitu tuh. Ya. Nu tadi teh ya, kembalilah kepada pembicaraan yang tadi, keadaan negara ini yang tadi, lagu yang tadi, waduh rusak sekali ini. Jadi mana dengeun aing gitu. Jeung mana tuturkeun aing meni awut-awutan. Contohnya dulu hutan tidak dijaga,
utuh. Untuk Tapi sekarang dijaga habis. Siapa yang salah? Hah? Banyak pagar makan tanam. tanaman. Iya dong. Itu. Apa saya bicara begitu? Saya berdasarkan data-data yang otentik. Iya dong. Banyak bukti longsor, banjir dan sebagainya. Rusak negara kita nih. Mari kita bangun oleh semuanya bersama. Nih memberi contoh kolaborasi seniman dari Jawa Tengah, seniman Jawa Barat malam ini bersatu padu. Ya. Iya dong. Kesatuan dan persatuan harus dijaga dengan baik. Itu udah naon. Tadi kitu kasih onyong. Aing kasih gareng. Aing nek ninggal heula sakedeungah. Alah. Aduh, la. Naon? Come here. Dia Kayak naon? Bapak tuh pulang dari Jawa. Mana? orang dari Jawa udah beli batik. Oh. Datang ngademan pakulingan. Datang ngademan pakulingan rana. Pakulingan rana. Sembah kapihatur heug syukur yang di abdi ge heug syukur. Mana si gareng kabawa tsunami meureun mulih di Jawa Tengah Bapak teh ulu sareng Bapak mantep Sudarsono ngobrol lain ngobrol deui dewek teh dicacabak ngan di ditu mah dewek teh jadi ipis. Ya. Ya datang ke dia jadi budayut. Itu udah ngeunaan kejadian ieu teh. Hayu. Urang introspeksi sararea, urang maca diri sararea, urang omean ku sararea. Sumu. Eueuh deui sarana teh nya dinyakeun lamun lainkeun. Pantenan, kantenan Pak. Agama ulah dipakai kedok. Leres. Sabab dina zaman kiwari teh jangan loba nu nya di lain-lain nu lain dinya nya. Orayan di bareuli datang oranyaan di tengeulan. Nu mata klinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamunya panaraga cing apa dasar agama ari agama teh agaman hirup keur manusia ari hartina agama anti riweuh cinta damai setiap agama datang kakacauan kudu lolos setiap agama datang kejahatan kudu musnah setiap agama datang korupsi basmi tuh. Tapi kunaon hari agama datang tiba heula kejahatan beuki meueuh nu korupsi beuki meueuh sane salah agama tapi salah jelema lir ibarat jukut dibikeun ka doma jalu jukut dibikeun doma teu daek nyatu da domana babadug wae hayang kabikang tah eta. Ayeuna mah urang anu leutik sabab kedaulatan teh sapinuhna aya di tangan rakyat. Lain ngadaulat anu teu bener, tapi ieu mah urang umajak, dewek dek ngagugat ka astina dewek. Uluh. Sabab naon? Pandawa jeung Kurawa ngan Parasea bae. Sebab Pandawa jeung Kurawa teh saturunan. Sakaruhun. Ya kenapa jadi satu turunan jadi nama jadi dua. Yang satu Kurawa dan yang satu lagi Pandawa. Setiap dua ngaran atau dua nama pasti dualisme.
setiap dualisme beda paham, setiap beda paham bentrok, perang, pikeun ngahinarkeun peperangan tak urang cokot hakikatna urang teh perang sabenerna mah perang jeung kabodohan, perang jeung kasangsaraan, perang jeung kamiskinan, perang jeung kabutuh carana teh ku ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun memuncangan yuk urang umajak ka sararea ti mimiti pupucuk pamimpin handapna urang sararea urang babarengan ngawangun deui ieu nagara balik deui kana fitrahna manusia. Ari fitrah manusia teh naon? Hakna pake hak saha? Hak manusia teh naon? Ti dituna nya sidik tabligh amanah patonah ai nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah kadieuna nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun nganteur kanu sieun landung kandungan laer aisan mipit amit ngalak menta ta eta kewajiban manusia hayuk urang saling bejaan. Amal ma'ruf nahi mungkar teh apa? Heeh. Hayuk dewek dek ka astina ayeuna deulejang tuturkeun. Iya. Alah. Ada apa? Bagja malam sekarang saya. Wah, Bagja. Kenapa Bagja? Ada kakak saya. Siapa? Mantap sadar sana. Bisa nyebut oh bener. Pemali teteh. Nah, Bapak Mantap Sudarsono sama saja. Mantap sadar sana. Nanti bisa maneh nyebut oh kagak. Ai nyebut oh teh saja. Kalau bilang saja. Kalau bilang ulu alah ai nyebut Aceh sekarang sedang ada bencana. Hari nyebut kereta api kendaraan panjang ya gampang. Hari nyebut bujur pantat. Hari nyebut Batawi Jakarta. Ayo nyebut Bogor jalan ke Jakarta. Apa ketawa? Kalau nyanyi kan di Sunama ada eling-eling mangka eling. Coba gampang kumaha mana? Eling-eling mangka eling. Takwa mangka takwa. Rumingkang di bumi alam aya celang kamar capada. Dharma wawayangan baik, Dharma wawayangan saja. Anak kasasarnya lampah sama anak kasasarnya lampah di dia sia hese. Nafsu nu mata kaduhung ya hese ya. Nafsu nu mata kaduhung gampang. Naon amarah mata hanyakal. Aduh.
bahkan anu katempuhan iya awak yang kata langsara alah bener ya barangkat maaf saja ya